baik itu ibadah bagus. Tah beda adalah pesantren salaf teh kos gitu. Mantap bapak nage mas antarikeun anak kesel. Anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amatnya. Boro-boro tatanggana bapak nage kesel. 5 tahun 6 tahun bapak nancan kadeuleukeun anakna kumaha anak kesel. Tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondokna heuh geus sabaraha tahun aing emang 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng deuleu anak datang minta beas baelah kumaha ka ditu kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun kaharat di masjid kadenge Allahu Akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta atuh anak Mang Haji teh cek mulai tatangan boga anak paraun dari ka mana keur mah moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui aduh Kiai Haji jual mahal blon tuh Kiai Haji itu santri mah beda. Oh gerak 5 tahun balik ka imah nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun anu kuliah aya nu maot moal digerokeun santri mah digerokeun di hadir si Edi mah itu mah anu pae pangmandiankeun sial giliran mandian ka aing tapi tetep bae santri mah biasa bae deuk salah deuk bener di pandian deuk ayo geus tangtungkeun ku nya mandi tangtung sia oh itu tenangnya na pede bae santri mah namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong Masya Allah santri mah pede bae bungkus beres mandian beres mandian bungkus deuk salah deuk bener pokona kitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan yang atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah aing datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokona siam pan teu mondok aing mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing deh kalanan kos kieu mah geus saya kerja jadi supir bae salah dan terus beres salateun jadi usaha saja nah ente bae menjadi imam tenang geus eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu ayeuna balik kan kunaon deuk malam rasulan coba hadiah puji aya tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA dia moal ceng sia aya di imah teu panghadiah puji kudu mun bahasa Inggris mah I love you bae mah bisa beda derajat da tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah ditu nage teh bemis cicing di imah nage lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun meureunanang bari salat berjamaah pikiran teh ka dinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga beta mah mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nya nama tah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh can mutlak santri bagus mutlak ya bagus paeh jana mah keur masantren sanajan keur di imah status masantren geus moal dihisab deui surga bae nu surga tah nu ngaji mingguan mah can puguh sebab niat bage lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan iya gara-gara di ditu dah ieu mah ieu ngaji nu kurang diaji di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan dimian abin wa amidan muktian mutasabiban pelaksanaanna ya biqatlil muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik wazimin kitu keneh maehan kafir zimmi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi
Orang Amerika datang ke Indonesia, dilindungi ku orang Indonesia, musaman manehana. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ke orang, teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang, tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, tapi pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap dia pisah. Nah begitu ditinggali, oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh ya diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu. Ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang. Andai kata dibunuh kafir zimmi, andai kata dibunuh kafir musaman, kena sanksi sarua bae bayar. Bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman orang di dunia nama engke di akhirat orang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge Masya Allah karim. Lagi permasalahkeun TKB na aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu KB mah pan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna KB. Eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na. Rata tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun ke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atau aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu, efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit meunang di KB. Kos kitu tamah, tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2, nah kuari di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos kitu. Komo kieu mah boga anak 2, 3 KB emang kunaon? Lah besi ka ditu kuari hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar bae sieun fakir sieun miskin. Ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus bae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha? 15 mantep. Tiis asanakan hate teh. Eleh kotok rintik mah. Lamun kadenge sabaraha anak 2. Saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat. Mentak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika, saeutik masyarakatna. Tapi nyana deuk nyerang Indonesia endap-endapan. Endap-endapan emang kumaha? Ye, atuh sieun rakyat loba jasa. Henteu kudu di perangan mbak jeung emas kieu. Sarua jeung laut pan kabeh. Aju ku barang Amerika dikadijakeun ti kelembuh nyana ka dieu. Ku ngambe ceki simbang geuning geus pupuringisan pan. Ku loba-lobana. Tah ieu loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maslum mutawi kilahiki gu pasal sawiji tajibu bil qatli kafarat. Wajib galawan sebab mata ini afa kafarah wa in kana qatilu sabiyat. Senajan sabawang kang mata ini naiku pecah cilik wa majnudan lan nungkang edan wa abdan lan kaula wa zimian lan kafir zimi wa amidan lan kang sangaja wa muhtian lan kang kaluluputan wa mutasabiban lan
kang narima kasebaban biqatli muslimin kalawan mataini wong kang muslim walau bidari harabin lan sanajanan ya qatli kutetep ing dalam desa harab wazimin lan kang bangsa kafir zimi wa janinin lan janini dengan wa abdi nafsihi lan hamba wa kaya kidu wa abdi nafsihi wa nafsihi lan hamba gitu nafsihi wa kaya nafsihi wa abdi nafsihi lan hamba wa kaya abdi wa nafsihi lan awake abdi wa fi nafsihi lan ing dalem awake wa fi nafsihi wajud jadi kudu ing dalem awake abdi wajhun utawi wajah wajhun utawi wajah la imra'atin orang wadon wasobiin lan bajak jelik harabi ini kang bangsa kafir harabi karon wabagin lan kang lajad wasailin lan kang sail wa nafsin wa mugdasin lan mugdasin wa mugdasin tadi wa abdi nafsihi lan hamba wa qatil wa abdi nafsihi lan hamba wa qatil wa nafsihi lan awak abdi wa bi nafsihi wa jullam radin rawang wadon wasabin lan baca jelik arabi ini kang bangsa kafir arabi karani babagin lan wong kang lajud wasailin lan kang arusak wasailin lan kang arusak wa mudasin dinu dan kang aimadan kesasapa min saking mudas wa ala kullin min syurakai kafaratun falasa tetaping atas saban-saban kang suci kang tetap saking pirang-pirang kang ikutuni utawi kafarah ing dalam munggu kaul asah wa huwa kazharin lan utawi kafarah iku kaya zihar lakin la it'ama fil azhar tetapi orang nawe pepanganan iku mujud ing dalam munggu kaul azhar sedajan orang neraskeun pangawasan orang bacakeun Fatihah kahiji ialah almarhumah Haji Sawiyah Haji Iyong binti Haji Tombro istri Haji Tong Butit meninggal pukul 5 ibu usia 72 tahun Sukamandi Ojau. Kemudian Bapak Derajat di Cianjur menuju Tidang Mangwalas. Kemudian dari Hajah Munayah binti Haji Samar, Hajah Sarmani binti Haji Siat Sentul Curug, Adi Haji Mansur bin Haji Marjan Tambak Serang, Ji Mas'ud bin Haji Masnah Haji Mun. Kemudian gitu terakhir adalah Ibu Hajah Muniroh binti Haji Sasmita, istri daripada Haji Firdaus anu kamari pupus pernah milu ka Irak babarengan munggah haji na ieu dina dinten kamari pupus mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana cangkeun dilegakeun di kuburanana diberi kalimatan kubur ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Maya naras masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber SMS gane. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti tangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita hasukeun talak 3. Atuh lamun can ke pengadilan mah encan kumaha bae di pengadilan jadi samemeh di pengadilan ngecan jatuh talak 3. Bapak ditama kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kan ulah ditu bae. Tuh, sarua aja kos gitu bae tahu talek ieu. Lamun naiki mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan lo boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak hiji meureunnanan atuh loba ribut. Mor kadua teu bisa ngajaga lisan. Lantaran teu ngararaji, boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji gen dekat ceplosan bae. Komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak. Ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga. Ngaranna aya senian atuh eta ribut-ribut acan mah kos di imah eueuh budak leutikan. Sepi nu cerik-cerik acan. Jelema rumah tangga 20 tahun tuh boga anak di imah sepi kan. Kadang-kadang nginjem anak teteh, nginjem anak adik, nginjem anak tetangga. Aju anakna teu daek cerik bae deui diciwitan gojana. Supaya cerik tah ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian. Wayah seserian nyana, wayah happy ke wayah mararanyun kita garada seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun keueuh kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya yen di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya we mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek tanaon terus bae cenah mangnya ngalengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan. Iyalah baheula mah nu nganjang dagang lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang abeh awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nah
nasib bae merentah mata. Padahal teu kudu nganjang, teu kudu apel, ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae. Nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna. Asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis entek ulah bingung-bingung. Aya jelema sagalana geus dituliskeun, bahkan aya jelema boga anak, anakna lalaki. Hayang nyaho coba ku eta jelema ditundun di leuweung sorangan bae. Ditundun di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna. Nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon. Nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha. Ditundun we leuweung ku bapana. Hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun. Di deuleu we saminggu hirup keneh. Di deuleu ti kajauhan. Di deuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup. Wayah ngorandang biasa gitu. Ngorandang. Terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai. Kadang-kadang monyet, kadang-kadang mau mere dahar nyusuan. Biasa datang kalumpang segala rupa. Gede. Ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapana. Ngobrol timbul bahasana bahasa Arab. Timbul bahasana teh bahasa Arab. Jadi urangnya lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Mun mencoba-coba ge. Coba untuk percaya teh. Jadi bahasa Arab atuh bapak ge bingung. Bahasa Arab biasa bahasa Arab. Jadi bahasa aslina bahasa Arab. Nah, daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya ba kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan mun nyana di dahar ta eta jadi geus ngeunah kitu bae nyana mah geus dibere bangsa kadaharan-kadaharan urang kieu tebinan gitu tebekieun. Jadi kos kitu timbul nata mentak kumaha kabiasaanana. Coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu. Coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah, cara di Amerika tu roti bae datang kagedena. Mentak besing ke hese sangu, hese roti dimimitian ti kuari batu. Hanya coba orok urang ya letik batu kayak abah gagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh urang kabiasaan di parabana sangu nya sangu di Mekah kabiasaan parabana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh kumaha kabiasaan bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang urang Arab ge datang ke Indonesia urang Arab saminggu 2 minggu nyana culak-cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang we urang ke Mekah sapoe 2 poe mandangan sangut geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah aku lagi mencoba parang rada lila di Mekah teh aku keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh dah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tadi dahar segede kieu bener ngeunah Masya Allah berang saeutik dahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas 7.2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh tentu nama
bagi kabeh. Samin-samin beuki. Urang lamun ka ditu mah ka mana ga Mesir lain deui, kadaharan di Iran lain deui. Jadi sanagara kumaha kabiasaanana. Kumaha dibiasakeun. Eta keur carita kadaharan, keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan. Urang terbiasa ba'da magrib nonton TV, mun teu nonton TV teu betah. Geus biasa mantes isya neuleut TV, mun teu nonton TV teu betah. Rada penting saeutik geus biasa neuleuh main bola. Jam sabaraha main bola teh? Tuh, sia mah jam 10 nya hoba ya Pak. Teu bareres kabeh ge. Geus biasa. Teu kumaha kabiasaan. Kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh. Tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran, baca Quran. Ke bada salat deui Quran, geus biasa ta santri mah asal manta salat be apil teu maca Quran teh. Tas zuhur Quran, tas asar Quran. Geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu. Datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta salat teu ngeunaheun mun teu maca Quran. Eta kumaha kabiasaan. Kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hajut teu maca Quran, asa teu pararuguh. Teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha, ajuna mah bak-bak dahar we. Melampiaskan gitu. Kumaha kabiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat, mun teu baca sholawat teh asa teu betah. Kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa penting hudang tahajud. Ku ari teu tahajud lah beda datang ka subuh seger. Pana tolol sama ka situ. Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna lah tuh. Bani mah seger amat full. Teta urusan awak tapi urusan batin malah lain. Fokus tu biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri sanajan HS mah menang ti Gusti fadol Allah tama sebenarnya mah HS masa anu bisa nyen HS tu jahese TS hudang lagi menang Allah hudang urang biasa sholat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan. Tapi sekali doang tak kos gitu, 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing. Jadi kumaha kebiasaan. Nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan, urusan ibadah ge kumaha kebiasaan. Urang nu geus biasa ngaji apa minggu bunteun ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah teu ngaji teh teu paruguh asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa tah man deuk datang ka dina mah deuk ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasi mana Cilongok nah ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona. Tadi udah ceritakan naon, tanyakan ke akur jadi itu. Terakhir dina masalah dia akhirnya ceritakan tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah
wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah. Loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah, negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an, ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan. Jadi menjurusna atuh menjurus kana neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin, minal kafirin, dan selanjutnya. Ngan lamun eueuh nu urusan ieu negara bakal acak-acakan. Nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara. Memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat, ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa. Galamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapi ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu padali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tukang macul. Kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh ya Islam, kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI. Pak, di diri dibangun gereja kan imam mayoritasnya Islam, Kristenan. Nah, kami setuju MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi. Kan rapi kan ngeunah di desa ieu aya Indomaret, di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras, malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokona mah ekstasi segala rupa. Nah kajahoan ya ku masyarakat usullah ka MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada penjualan di sebuah toko Indomaret, penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli tersebut. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat tamu MUI, pinter tamu MUI takos gitu tah.
eta tah tajang kos kitu tah kan ngeunaheun tuh aya si contohan kitu merada geus oh bener asa keluar ku pandai eta jang kos kitu tah jadi urang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI teh emang singkatan tina naon Kiai MUI teh ya Majelis Urusaneun aduh MUI eta kos kitunya eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon en lapor aya naon en jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam modal di perumahan. Kristen nya nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen nyana deuk ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna gengke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol itu sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek teh di negara demokrasi mah kos kitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu tinggal gitu bae tah pembangunan gitu hotel nah ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanya ke Pak itu hotel peruntukannya untuk apa untuk baca sholawat oh iya nggak apa-apa tuh kalau begitu mah asa gade kakarang gade ngeng hotel jang maca sholawat aduh masya Allah hotel mah di mana-mana ge sapira hotel lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge hese ngomong urang aya ge di Pekalongan teh hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah lamun teu mawa surat nikah teu bisa atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar tahun 80 genepan eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri mun aya awe doang sorangan diterima lalaki doang diterima tapi lamun duduaan talamun henteu mau surat nikah teu bisa eta baheula ku ari mah sedang biasa bae ku ari mah terus komo di Jakarta mah eta mah malah atuh disadiakeun gua lagi kerja di bos begitu je baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu tah satu sisi maju satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu muringkak bolu pan urang neuleuh pembangunan resep menjulang tinggi neuleuh makna di jero inggis anu luar biasa asup ka hotel teh mantak betah kan make iya tuh itu mantak betah lantaran nu garilis aya dirinya menu segala rupa aya kumaha pesenan-pesenanan nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita komo ku ari dipimpina atuh ku non muslim geus bae kumaha meureun ke kahareupna eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge wah mungkin ka sisi Islam
nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beli bae atuh tungtung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareum ke kaditu anu mentak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabidah-bidah ka marhaban tepkeun bae pareum sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus daek marhaba teu pareum tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya di negara urang kikieuan teh ieu sakadar aya tek agama na hungkul pelaksanaanna nama teu aya. Wa in kanal qatilu sobian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah na ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh eueuh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh. Emang kos gitu si jalun hatina alkitab si jal perang mah munam gitu si jalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang terus kabelah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nageke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi na kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia ketika melihat dunia sahabat nunggus ditetapkan di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalu empatanana kafir ieu muslim neuleuh awewe garulis bahkan neuleuh nu make gelang neuleuh nu make kongkorong neuleuh nu make kitu cincin dan lain sebagainya nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur terus kabelah dieuna kiai-kiai keur majenna tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majelis ka masjid ka imah ti majelis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majelis ti imah ka masjid ti imah ka masjid nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koning mulai guys goyang ketebak angin dikuatan ku camat
kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta iya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran deukeur aya pembebasan tanah lah aing deuk milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit Riyad takrib ku ari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ieu dunia ngagilek hate geus bal beres sakajeun kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sanggilang cicing bege cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui tak teu meunang resep karena dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lepas cara rengkleh bu encan perang ujung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleuh ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batinna nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena kadituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain deuk negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah aya di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal aya nu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah ulama neuk di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 sampai beja kakieuna kula di pondok geus boga anak 5 ajo neuk di pondok asa bodos iya wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya balik heula juga pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya mah eueun udah kaluarkeun sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap we tah coba sakola mah teu mayar teu bayaran sabulan haju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab lawan dunia jerokna malah dikutuknya neta ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib ya sapina ya takrib ya riyad ya fatul muin ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niat mah etalah mantak henteu terasa terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ini pemasukan anak ngan sakieu teu bisa melebari tanah tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah ini mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu santri salah teh boga pikiran kos kitu kieu salah dek beli dek teu kitu bae mobil dek aya dek eueuh katu kitu bae nya mah santri dek pinter dek teu sobodo bae nya sobodo bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salaf teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos kitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha na kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondokna heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng deuleu anak datang minta beas bae lah kumaha kadituna kumaha nyana bae lah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun karak
di masjid kadenge Allahu Akbar. Anak saya tak, anak Mang Haji puja hebat eta. Wih, atuh anak Mang Haji teh cek dia. Mulai datangan boga anak paraun dari ka mana keur mah moal. Ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah. Tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah. Aduh Kiai Haji jual mahal, blon Kiai Haji. Itu santri mah beda. Oh gerak 5 tahun balik ka imah. Nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun. Anu kuliah aya nu maot moal digerokeun. Santri mah digerokeun. Di hadir si di mah itu mah anu pae pangmandiankeun sial. Giliran mandian ka aing. Tapi tetep bae santri mah biasa bae. Deuk salah deuk bener di pandian deuk. Ayo geus tangtungkeun ku cenah mandi. Tangtung sia. Oh, tenangnya na pede bae santri mah. Namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong. Masya Allah, santri mah pede bae. Bungkus. Beres. Mandian, beres mandian bungkus. Deuk salah deuk bener pokona kitu bae santri mah. Lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji. Geus bae cenah pede bae cenah. Ai datang ka kamar mah aing salah sebenarnya. Pede bae cenah. Sok ngaharuan ngaji. Geus bae pokona siam pan teu mondok aing mondok. Emang aya aturan kos ieu. Pokona geus kumaha aing bekalanan kos kieu mah. Geus saya kerja jadi supir bae salah dan terus. Beres salateun jadi usaha saja nah. Ente bae menjadi imam tenang geus. Eta santri mah diperlukeun. Anu hajat, ayeuna balik kan guna malam rasulan coba hadiah puji. Ayo tenang sabira hadiah puji. Coba nu sakola SMA dia moal. Ceng sia di mah teu panghadiah puji kudu. Mun bahasa Inggris mah I love you bae mah bisa. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola. Lain deui. Geus kabelah dituna ge teh bemis cicing di imah ge lain deui. Budak sakola mah teu mikiran kaler kidul, cicing di mana bae. Di deket pabrik los, di deket lapangan bola los. Tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan. Kadanan ku masjid, ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah. Pikiran teh ka dinya. Dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga beta mah. Mas santren ahli sorga atau manggis pokoknya nanya nama tak nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka kene. Kican mutlak santri bagis mutlak kana geus. Paeh jana mah keur mas santren sanajan keur di imah status mas santren geus moal dihisab deui sorga bae. Geus sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh. Sebab niat bage lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan. Iya gara-gara di ditu dah ieu mah ieu ngaji nu kurang diaji di teu dilaksanakeun tah majnunan wa abdan dimian abin wa amidan mukhtian mutasabiban pelaksanaanna nya biqatlil muslimin kumaehan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehanana mah di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik. Wazimin kitu keneh maehan kafir zimmi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, tapi pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap, dia pisah. Nah, begitu ditinggali, oh iya 3 bulan di Indonesia. Nyana teh ya diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan. Teu meunang diganggu. Ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae.
mantak temenang. Andai kata dibunuh kafir zimmi, andai kata dibunuh kafir musaman, kena sanksi sarua bae bayar. Bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teguroh nu tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guroh abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman orang di dunia nama engke di akhirat orang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge Masya Allah karim. Nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu na. Nah, tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu dikabe ieu bakal mengkhawatirkeun ke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang dikabe untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atau aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit meunang di KB. Kos kitu tamah, tapi lamun kieu mah ulah boga anak kan geus 2, nah kuari di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tambah kos kitu. Komo kieu mah, boga anak 2, ilu kabeh emang kunaon? Lah, bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar bae sieun fakir sieun miskin. Ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus bae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha? 15 mantep. Tiis asanakan hate teh. Eleh kotok rintik mah. Tapi lamun kadenge sabaraha anak 2 saya 3 teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat. Mentak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika, saeutik masyarakatna. Tapi nyana deuk nyerang Indonesia endap-endapan. Endap-endapan emang kumaha? Ye, atuh sieun rakyat loba jasa. Henteu kudu diperangan mbak jeung emas kieu. Sarua jeung laut pan kabeh. Aju ku barang Amerika dikadijakeun ti kelembuh nyana ka ditu. Ku ngambe ceki simbang geuning geus pupuringisan pan. Ku loba-lobana. Tah ieu loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan. Cina tadi perhitungan ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat. Tapi Yordan setik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean. Nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun. Mantap terus. Urang mah ulah kabeh-kabeh. Maning kabehkeun bae geus. Wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi. Wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua. Wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah. Ieu mah lamun ngabunuh diri mah kena wajah. Zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri. Bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi. Cek sakoon teu? La imratin teu dikenakeun sanksi. Teu wajib kaparat bikot limratin ngabunuh awewe wala bikot sabin budak letik harobia ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak letik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam.
di negara kafir harobi, lain di negara di luar eta. Di Amerika perang jeung Amerika perangi jeung Indonesia kemudian dibunuh, sasahana ge teu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari Amerika ya kafir harobi. Wabagin jeung anu lacut, jadi berarti lacut anu bangsa jelema ngarusak wasoilin, jelema nu ngarusak dibunuh ku urang masalah. Jelema ngarusak tatanan negara, ngarusak tatanan manusia, ieu kemudian anarkis disebut teh dibunuh, masalah tah mokos kitu. Kerjaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng, iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara. Mulai kuari di Dele, di Tangerang aya sabaraha, Serang aya sabaraha, Garut aya sabaraha. Geus dicirian, bunuh geus. Emang ngarusak tamat. Lain lalagaan ngarusakna. Masalah teh dibunuh kos itu. Bagian soil teu kena sanksi andai kata ku urang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah. Ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah. Lantaran sarua jeung kafir harobi, sarua jeung murtad emang bunuheun da mah kos kitu. Di urang mah bari-bari ge uang jago doang. Mobil liwat muatanna berhenti. Uang jago teh balah ku bontot Samsu ge jadi teh kos kitu. Mugdasin minhu ajujeng nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya nak kena kisos biswala kullin minas suraka kafaratun fil saban sahiji tina suraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun qaul rasul wa hiya kaziharin percis kos zihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh qaul azhar. Selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikeun terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia henteu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkeun ku Gusti Allah, dihampura ku Gusti Allah, diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab.